Nyieun kue wajik gula berem. Nah, jadi cari tanah hayang nyieun wajik gula berem karena biasa namah gula putih. Pertama-tama ieu marud kalapa tah di dieu aya liwet beas ketan. Liwetna enggeus asak lanjut si kalapa anu tadi diparud digangsa heula alias disangrai. Tidak lupa pake gulana gula berem tah barudak di dieu aing ngahiriban gula bereumna heula karena ai sahuluan madak atuh heueuh kumaha ngakan meureun jago londongan bae gati ka ajur. Gula geus dihirib kalapana geus rada asak tah di dieu dicampurkeun si gula jeung si liwet ketanna. Di dieu ge aing dak teu sorangan atuh aja aing mah teu bisa ieu pan ieu ku teteh aing barudak nya digalokeunna mah aing mah hanya melihat saja ja aing mah bisi teu endah ai teteh aing ieu mungkuna mah geus asli. Lain asli dak ja ahli tah di dieu geus kacampur-campur geus dicampurkeun tah di dieu ge lanjut ditagenkeun deui kana hawu. Lanjut terus diaduk-aduk pake tanaga dalam diadukna ge kudu kulobaan karena kudu bener-bener sampe ngaguluntung alias sampe bener-bener asak leeh tea kena kana daunna henteu nararapel. Aing mah di dieu henteu mantuan ngagolak-golak alias ngaguar-guar karena aing mah keur demam rada teu pati kawawadak biarkan saja warga-warga negara Indonesia yang bekerja di dieu geus mulai tah mungkusan. Atuh heudak berhubung tidak harus mengeluarkan tenaga dalam di dieu aing ge mungkusan mah mantuan dak jakarunya ka batur jeung engke aing pan hayang dak meureun atuh ai teu mantuan mah pan aing isin nya ngakanna ge heuh ai tah mah aing bekerja dak atuh heuh pan ku batur dicapna moal dicap ngedul. Tah di dieu kebel terus bae dak dibungkusan sampai bener-bener anggeus. Alhamdulillah loba anu mantuan.